dusun Ranjau Wetan aya jelema anu sok epoan jeung sirik ka batur, teu kaok nempo tatangga meuli barang anyar atawa meuli barang anu alus di manehna. Kabeneran tadi Centini meuli motor anyar. Jol datang si Irma nempo ti kajauhan aya dealer anu keur nurunkeun motor dihareupeun imah Centini. Si Irma teh hayang apal Centini meuli motor duitna ti mana. Kusabab Centini mah pagaweanna cicing wae di imah, can ngadengnya Centini meunang gawe. Motor sakanya itu bawa masih ini meuli motor. Motor anyar lain geuning heueuy itu harapannya. Ieu heueuh sia pamari syukurin na motor nanti diturunkeun dina mobil koroba. Ini meuli motor anyar pagaweana naon? Kamana bae pan main TikTok teh nama dibayar. Oh gitu, orang mah apal na ge video na hungkul. Ajarkan uing atuh main TikTok teh kumaha. Kawe mun siti ningali bacong dieureunkeun tanya kumaha carana. Ini orang eureunkeun buru. Ini bisa ngasilkan dulu itu na video. Mohon kumaha carana? Tinggal ngin video terus diposting. Enak cara itu. Ayo atuh canggihjeun video sudah jadi ditonton ku baler ya. Hayu sok atuh abdi bade moal heula. Oh, Jul tukang paket datang ke pas ibu-ibu ngagosip. Dan Ya, hari bumi putihnya di mana? itu kan. Cacing mah melian baik paket mau bagusan gitu. Padahal mah gawe cacing bae di imah. Pesan moralna nyaeta tong sirik karena keberhasilan batur. Bisa wae batur gawe peurih ngan batur teu apaleun. Kudu ngomong anu alus jang batur. Sabab omongan anu alus bakal belik deui ka diri sorangan. Jadikeun ieu pelajaran dina kahidupan sapopoe.